urang hirup di alam mulki atau alam nasut syariat. Namun urang nyebrang ke alam malakut make jalan khusus jalanna ngaranna thariqah. Urang geus datang ka alam malakut, urang diangkat jadi wali. Teh ke alam malakut urang ke alam lahut. Eta teh ya make ilmu tahakkuk. Ketika orang bisa berarti orang sampailah ke ilmu hakikat. Seperti itu. Seperti itu. Nah, ieu kan keur nyaritakeun nu katilu yakni ruh sultani. Jadi ruh bangsa sultan, bangsa raja. Tempat tadi na fuad. Lamun urang bisa sakumaha urayan-urayan di kamari ikhlas. Maskanu hadhihi ta'ifah fil jannati tsalisah. Tempatna golongan anu ngabogaan ruh sultani surga nu katilu ieu surga firdaus. Urang ngeunaheun teh macaan kitu mah nya. Haji urang asa endek gitu kan gitu. Asa endek gitu. Aduh, ya Allah. Tapi lamun urang nyaritakeun pelaksanaanna boro-boro, urang dek jaba ka alam malakut melalui jalan khusus besok disebut thariqah di syariat ge ieu. Waduh, ancul-anculan. Ancul-anculan di syariat keneh geus ancul-anculan. Deres urang mah ngaji nyaho nu haram, nyaho nu halal, nyaho nu sunah, nyaho nu makruh, nyaho nu mubah nu jawaz. Ieu gara-gara ngaji. Itu syariat. Itu syariat. Deres sanajan ngalaksanakeun mah henteu. Nyaho tahajud sunah ngalaksanakeun Jaho riba teh haram, kredit haram, bunga bank haram, tapi ya kok kagak datang ke jauh doang. Ya Allah ya Rabb. Ya syariat ge urang ge ancul-anculan di syariat. Masya Allah karim. Aduh, pahara. Ieu kakarak di syariat. Nek kumaha nyaba ka alam malakut ya nih jadi wali. Ieu kan urang keur ditungtun. Nyahokeun alam-alam, ruhul jismani, ruhul rohani, ruhul jismani. Maksudna dina tahap-tahap kan aya babacaan-babacaan tadi jeung cara-carana ceuk sultan aulia kutub rabbani syah Abdul Qadir coba tah perhatikeun hayu deuk iraha lalakon hirup teh pikir ieu urang geus kolot jadahar bae tiba heula ja kieu bae sagala rupa diinum nyaho halal nyaho haram geus teu nyaho jasa kieu bae pakaian nu kumaha ge ja kamari BHS geus sabaraha puluh meureun tamer geus sabaraha puluh masyaallah karim tamer teh maksudna mah tuh jada geus kos kitu geus ngomong teh lah atuh geus kos kitu lah tilok meuli nya naman tapi make boleh tilok make osok. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Nah, ieu kuat tadi nasehatan awak. Lah kumaha kapanggihna bae. Jalain masalah makena sejana. Mulai teh urang berthariqah. Lain masalah makena sejak kolbuna. Ari dina syariat makapan sakadar zahir, cek zahirna suci heg. Tadi tibar sejahat teh. Cek syariat mah ieu daging teh jam mencit teh bagus heg. Ieu hayam mencit teh bagus heg. Ieu pakaian jas suci heg. Ja ieu mah lain sutra heg. Sutra ge ka beuli masuk dipake bae.
sok dipake bae ya mentah eta kan kakarak syariat mulai sejak ka jerona teu hayang make nu mamana ge kumaha harapna babari tak ngomong mah babari kan ngomong mah tapi ketika orang make wah rada teu bagus ieu mah ganti geus mulai komo dipadukeun mah bajuna ieu sampingna ieu sorbanna mantep jasa ya atuh geus tah mah jahanam sebab eta teh kapan hayang kalemna ku makhluk lain ku khaliq ya kira kumaha coba hayu urang-urang masalah papakean bae ge papakean encan bisa urang ngelempeng-lempengkeun kolbu kumaha ayana kumaha harapna hesena luar biasa hese masyaallah karim lain hese-hese kajana make jubah bae ieu make jubah lain sajubah-jubahna maksudna naon make jubah cuma maksudnya supaya ongkos kiai atuh cilaka jahanam yang make jubah maksudna ieu mah nurutan Kangjeng Nabi bae Kangjeng Nabi resep takaran nah ieu make jubah kunaon sih make jubah teh penghormatan beda wah atuh geus neraka deui leuwih di jahanam teh mah dihormat segala rupa tuh jasma Yahudi ini nggak bener supaya lempeng saja eta kakarak orang nyaritakeun torekat jurang daya 7 ada jurang hawa bae wah jurang harapan tulul amal Usama bin Zaid meli abid kemudian 40 poe encan dijual encan diperdekakeun panggil ku Ki Jaya ku Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi Usama maneh ulah tulul amal naon abdi tulul amal aya meli abid 40 poe dijual encan dibikeun teh diperdekakeun teh masyaallah Tuhan eta teh tulul amal ai contona ulah tulul amal kumaha cek Kangjeng Nabi di mana-mana kula ngangkatkeun suku dampal suku Qadami hadihi boga harapan bakal napak deui ka ditu eta teh tulul amal ngahuleung bae Usama ambuh cek Usama teh Tuhan mah lamun ngangkatkeun suku teu boga harapan bakal bisa napak deui nu mantak nu dihayalkeun teh maot nu dihayalkeun teh maot sok gerage hayalkeun ba aing bapak ulah jem hareup isuk bae geus hebat beuh aing mun isuk paeh kumaha urang kan lain gitu ieu nya kotok endoganana 15 lamun haju kabeh megar jadi 15 jadi jago kabeh kan ijina 50.000 kali 15 berarti sebar duit eta nu bener ja aya satu percaya beheran bisa belikeun ka embe ye di embe lamun sakali anakan 5 tuh rajin tumbungna tambah budak atuh ka hewan mah teu naon nyebut kos kitu ya cerita dua-dua wah tereh loba bisa beli sapi aduh lamun haju terus beli sapi anakan setahun dua buru-buru 2 hiji wah geus pohara jas bisa beli kareta kan itu wah tulul amal ngaranna tulul amal teh kos kitu teh angel ka sorgana ka sorga ge aya harapan dong angel tah mantap Kangjeng Nabi mah mun rek sare ulah aya bae kadaharan nu nyesa besi maot disuka urang mah di kulkas jang isuk aju kumaha tah urang cilaka pan cenah kiai ge geus sia ka aing sok kitu bae sia tah lempengkeun niatna ya Allah ya Rabb abdi mah maut bae hirup henteu juga ka isuk ieu kadaharan geus jika budak-budakeun wae sekeliling mah kabeh
na ieu mah bisi aya hayang bisi isuk pagato abdi mah teu aya bisi aya tamu mulai dulur-dulur datang ka dieu saya tamu sok eta mah lain nu abdi jang tamu isukna mah dahar ku urang deui ngan eta papasrahan kitu mah kan teu menang bobodohan lalagan Allah Maha Uning teu bisa urang nyodako-nyodakokeun lantaran loba nu ngalarang pamajikan lah sekeliling lah dan lain sebagainya atuh urang we salametkeun ya Allah ya Rabb abdina mah geus teu buah hirup teu nyanggakeun sadaya-daya ieu mah beus we aya isukan anu paminggu ngaji aja teu puasa cenah haju nyinggung lain nyinggung nyata eta kan leupas di urang nama asal nyatakeun mun aya tamu bikeun eta doang sakitu nyatakeun mun aya tamu bikeun lamun kenyataan aya tamu tadi bikeun cek malaikat bohong sia eta kakarek cek malaikat ku cek Allah cap dira praktek da we hate urang badak tetep luhur sarajan loba asal bisa lempeng kieu eta menang di mana kenya ucapan eta menang ti moal datang Kangjeng Nabi hadir ka hiji imah lamun di hiji imah eta masih kana aya nyesa kadaharan malaekeun anti Kangjeng Nabi hadir tapi kedinganan Kangjeng Nabi hadir ka kiai mal disebutkan si kiai nu datang tapi makanan loba nu di Garut teh ya nu unggal malam Jumat kapan Kangjeng Nabi hadir eta teh bebeja ketika janan deuk maot bebeja unggal malam Jumat Kangjeng Nabi hadir datang ka dieu nah terus sababaraha kiai loba kadaharan tapi geuning kadatangan Kangjeng Nabi tah eta konsepna jadi aku mantap mun aya tamu bikeun ieu mah lain aya tamu kajrok aya urang lalakon hirup ya ieu lalakon hirup supaya bener-bener menuju Allah ieu jurang nu kahiji be jurang hawa wahara masyaallah kan encan jurang nu kadua jurang cinta mahabbah ulah aya nu dipake ka resep kecuali Allah hiji be resep ka Allah be geus atuh ayeuna mah make baju karena Allah dia cintana ka Allah abeh ku Allah di alam ongkos urang boga bebene waduh make baju teh pasti resepeun ge mahbubati ya Allah ya Rabbi ngistrikan aja ditendetkeun lancip mun aya jelema ka dieu bohewel bener tak hayang kalem ku bebene ku kabogoh dinecis-necis dihebat-hebat ulah be kabogoh tersebut mantak naon ka Allah teh minimal kos kitu bae supaya Allah resepeun jasa masyaallah karim segala rupa nu dipake ka resep ku Allah ulah ku makhluk geus sakitu konsepna cinta nu mantak terus we urang teh kudu riyadhah tafakur mesti kene aya kadua ti Allah musyrik urang ceuk ahli thariqah ya Allah ngeri bahasana ge cek Kangjeng Nabi ge selain musyrik deui ngaibadahan jelema teh anu ngaibadahan dinar anu ngaibadahan dirham anu ngaibadahan karung anu ngaibadahan terus kana itu ibadah jadi kahayang-kahayang urang nu dipake ka cinta ku urang teh dijadikeun ma'bud urang terikat teu merdeka tuh Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam nyana geus pasrah jasa cinta ngan ka Allah doang embung we aya nu sejen-sejen hayang langsung ku Allah ketika manehanana diasupkeun ka bandring jepretan ndek diabing dikaseurekeun col malaikat Jibril ya Khalilullah enaon bebeja gerak ka Gusti Allah cepet kula dek nyampaikeun naon anu dipake ka hayang cek Kangjeng Nabi Ibrahim amma ilaika fala ka anjeunna teu butuh saeutik aja teu ieu ka Allah keun ai ka Allah mah teu kudu make maneh Jibril Allah mah uninga memeh kaula dilahirkeun
Allah geus maha uninga geus aya catetana Jibril idut ambo cak malaikat Jibril kakarak aing mah manggih jelema kos kieu kakarak gitu itu ya istimewa dawalna Kangjeng Nabi Ibrahim ketika malaikat Israel datang Assalamualaikum Waalaikumsalam saya abdi malaikat Israel naon nek nyambut nyawa ye bawa dibikeun ka mana edit ji cek malaikat Israel karak manggih mah kieu ja hamba-hamba nu lain mah teh kieu ieu kula tugas di Gusti Allah edit sia kan itu maksudnya kula ieu kan tugas di Gusti Allah bejakeun ka Gusti Allah aing cintana ka Gusti Allah mah nya roh aing diserahkeun ka hamba aing mah cintana ka Allah deuk diserahkeun ka Allah bae cek malaikat Israel kitu amat sih lantaran cintana ka Allah ulah aya bae kadua ti Allah eta kan pohara jasa lain tadi dibikeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim ye sapira roh dibalangkeun ka senegi aing daek cek Kangjeng Nabi Ibrahim akhirna kieu bae cek malaikat itu bejak bae langsung atuh ka Allah kula embung bang bejakeun ka ditu henteu geus kula ge teu butuh maneh langsung Kangjeng Nabi Ibrahim bebeja ya Rabb aya naon eta kos ngobrol jeung urang bae nya haji sia kikituanan edan sia maha uninga Gusti abdi sanes embung maot teh mangga janggakeun boro-boro ita dicabut nyawa dibelem ku Raja Namrud raja beradab demi cinta ka Gusti datang malaikat Jibril sugan abdi siap dibantu teu amma ilaika bahasa abdi fala ku cinta-cinta ka Gusti dikirup depae ku Gusti ku ari nyawa abdi dek dibikeun ka Gusti ulah melalui malaikat cek Gusti Allah eta makan tugas nu nyabutanana nyana hayang langsung ku Gusti aya tugas ya Kanjeng Nabi cek Gusti Allah aya kira balik deui ka ditu langsung ku kaula langsung datang di Israel Waalaikumsalam ulah dicarekan ya aduh cekiana malaikat ke sini carekan tapi kulantaran Gusti Allah mere mandat anggap kula Gusti Allah tuh jeung nu luhur makan kitu anggap kula Gusti Allah geus atuh kula teh wakil Gusti Allah anggap Gusti serahkeun roh wah kitu nama tuh cek malaikat itu pan kula-kula kene geus aya di hati aing cek Kanjeng Nabi Ibrahim di mana aing geus ngobrol langsung jeung Gusti Allah dek diserahkeun roh teh ka Gusti Allah cacak-cacak boga 1000 kabeh dek dipikeun ka Gusti Allah komo deui ieu hiji jangan tuh aing mamawa roh kos kieu waduh cek malaikat itu karek panggih aing mah kos kieu bejakeun geus ka ditu geus cabut bawa ieu roh aing bawa cabut set eta naon eta cinta hiji be Allah dek disiksa Allah dek dianiaya Allah dek kumaha Allah kadua hiji be Allah dek dicabut nyawa ge nentang keneh bae ka malaikat Israil lain Allah siapa aing mah kudu Allah bae beuh budak birokrasina kudu bebeja heula pan ka ditu kudu aya SK karak beres eta naon eta eueuh nu kadeuleuh ku Kangjeng Nabi Ibrahim hiji Allah Masya Allah karim wahara jasa eta lah cinta sakumaha Siti Zulaikha teh ketika baheula mah keur aya hawa nafsu ngudag-udag Kangjeng Nabi Yusuf ku kasep-kasepna Kangjeng Nabi Yusuf neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf keur lapar seubeuh neuleuh Haji Pendi keur seubeuh lapar Allah tibalik lah tapi hebat ngalaparkeun jelema eta Masya Allah neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf nu boga problem ya Allah selesai caang perasaan seakan-akan problem urang teu boga problem neuleuh Haji Pendi yo 1 juta problem datang numpuk ka ateul-ateul datang nah ayeuna teu kesampaian Siti Zulaikha gelisna luar biasa harita ratu urang mana eta urang Maroko
Asli dah Siti Zulaikha orang Maroko. Oh, dia baju pantesan-pantesan. Dasar mata jelalatan. Sia nyaruakeun ka aing. Orang Maroko Siti Zulaikha teh ya Allah ya Rabb. Orang maca tafsir pohara. Berarti gelisnya luar biasa. Orang Maroko mantap pohara orang Maroko. Nah, langsung teu kesampaian Siti Zulaikha panjang dongeng nangke di surat Yusuf akhirnya nyana terlunta-lunta lantaran teu kesampaian Majnun Yusuf. Ini dongeng Majnun Laila tidinya Gusti Allah Maha Kawasa ngutuslah seorang malaikat anu bakal ngamursyidkeun geus kudu kitu bae dibere cara tek dibere resep ka dunia jeung ka makhluk hiji be Allah. Seri sorangan Siti Zulaikha, ya Allah ya Rabb, indah orang hirup, nikmat orang hirup, jauh di keramaian, jauh di makhluk, jauh di dunia. Neu kumaha teu indahna jeung teu nikmatna atuh ja dunia ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah, kuari babarengan jeung nu nyiptakeunana. Pikir ku otak. Sok geura, ieu mah kan dada melanana. Makhluk dada melanana, dunia dada melanana, ya Karim. Tapi Allah nu ngadamelna betapa istimewa, betapa nikmat lazat babarengan jeung nu ngadamel langit bumi katut eusi. Senyum sorangan indah. Kanjeng Nabi Yusuf kabeneran geus lain kabeneran diangkat saja jadi raja. Neanganlah Zulaikha nu baheula ngudag-gudag. Nah, teangan dengan memakai kendaraan kebesaran kerajaan istana, memakai pakaian kebesaran istana, memakai perlengkapan kebesaran istana, kasep aya di nyana, gagah aya di nyana, kerajaan aya di nyana. Saha anu henteu ngahebatkeun ka Kanjeng Nabi Yusuf. Pihi, kasep aya di nyana, gagah aya di nyana, sugih aya di nyana, wawasan aya di nyana, kerajaan aya di nyana. Ya kabeh di Kanjeng Nabi Yusuf mah. Berangkat di samping nu sejen-sejen ti tandeangan manehana neangan kapangge nu nudukeun tu Zulaikha mah aya di handapeun jembatan langsung nya ka dinya. Oh bener kanyawan tanda bahwa ieu Zulaikha. Assalamualaikum cicing ya Zulaikha. Assalamualaikum cicing bae kaharep. Assalamualaikum nempok kenal teu ieu saha teu ieu saha ieu teu kenal ieu nu keur di udag-udag teh teu ceuk nu kumaha dikenal saha wahid al-wahid ahad Allah. Weh cek Kanjeng Nabi Yusuf jadi berubah kieu udah lamun boga kabogoh aju kabogoh urang kikituanan atuh geus sieun weh lain alam ieu budak ya Allah ya Rabb. Tetap Kanjeng Nabi Yusuf langsung nanya deh Zulaikha mana kenal ke kaula? Kenal emang saha? Coba saha heula lenget-lenget. Oh Yusuf cekeuna teh bari ngabali pan kieu amat langsung ku Kanjeng Nabi Yusuf teh dirayu ya Yusuf nu baheula di udag-udag teh anjeun Zulaikha yu urang ka istana. Cek Siti Zulaikha embu sok be anjeun kula-kula ke Zulaikha kos jadi kos kieu ya baheula kula resep ka maneh di alam anu keur sepi nu ku hawa kuari mah eueuh resep ka makhluk eueuh resep ka dunia hiji be nu nyieun makhluk nyieun dunia tinggalkeun kaula jauhan kaula kula mah keur senang jeung Gusti Allah geus ulah diinget-inget kaula sebab kula nage teu inget geus ulah dipake kahayang kula sebab kula nage teu hayang kahayang kula jeung kacinta kula hiji Allah tah mahabbahna hiji doang Allah rumpang ramping elos cumplang camping elos dianggap nini elos urang mah pan we mah haji pendia teu pantes make eta goblok sia ge sambarangan bae ka aing sakieu aing ngepenna bau geus neraka jahanam muka neraka pan muka cenah kieu emang awalna ge geus muka ieu ngan mah lebih digedean gitu
hayu ka dieu makhluk ka ditu makhluk ka dieu makhluk ka ditu makhluk dikelegitkeun eta lamun lain aya taufik ti Gusti Allah jeung aya guru mursyid moal bisa berjuang urang sorangan hese sakumaha di awal geus dicaritakeun kacang ge kacang ngagoletak sorangan mah moal jadi dina jadina pasti dipacokotok kudu diurus kan ku urang di mana dipelakeunana kumaha carana supaya kacang jadi terus buahan muai eta keur carita kacang ye aya sih kacang nu teu jadi-jadi